Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hari Bandung, umat ulah anu pundung. Di kali ini orang ngomongkeun Persib nu bakal away ke Surabaya. Aya perwakilan di Peking BC. Kumaha? Wan. Ente, Milo. Hayang milu mah Kan temenang kedunungan. Duitna pamayakeun ke urang atawa bajahala kedunungan. Nah gitu we wan eno pokokna nu kitu nu kieu pokona mah dukung Persib mah 100%. Ngilu atuh pasti. Ini gimana Bos? Ngilu doa lah. Yellow Rice kumaha? Yellow Rice baik-baik saja. Baik saja. Ngadukung kunaon ku doa we, cukup ku doa ya, ku doa. Pasti yang penting mah Persib 3 Nah, poin. insyaallah 2 poin. Persib berbenah diri, yang penting mah fokus di lapangan, berdoa, berjuang, hasil mah nomor 2 lah. Nah, itu. Oke. Oke. Assalamualaikum. Dan yang buat para anak-anak Peking BC yang berangkat away day, mudah-mudahan selamat di jalan. Jangan lupa berdoa, tong mawa hal lain-lain, positive thinking. selamat Aya bos, iya aya bos Deborah ya, bos mangocol yang milu teh away day. Milu teh. Ieu mah anu kitu wae loba dilesangan ieu mah. Jadi kumaha ente teh positif mah milu gitu. jika aman jadi Bon Jovi heula we. Bon Jovi Wawan jadi Bon Jovi. Insyaallah sim kuring ngiring eta ge lamun menang ku Menang cuan. tapi ini jelas lah sim kuring mah mau ngiring lantaran sim kuring banyak kesibukannya punten akhir-akhir itu ada sibuk sim kuring teh sibuk iya biasa sibuk naonnya disebut sibuk teh sibuk ke ieu ke nguruskeun hirup sorangan gitu hirup diri sorangan nya gitulah buat Peking BC yang pergi ke Surabaya away day mudah-mudahan selamat sampai di sana dan membawa hasil yang baik dari Surabaya 3 poin. Berapa Peking BC, Persib juara, Bandung juara, Seken FC juara. Sampurasun hari Bandung. Amat ulah anu pundung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.